Ojang jejak ke anu garaga hakang tata saroleh mah bapa nu walian ini aki anu jalan rezeki paranjang yuswa atos aya di rohangan kanggo kegiatan musyawarah cabang Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Di tempat ieu bakal milarian pupuhu anu baris ngokolakeun kumaha PHRI kapain. Sate acana sapertos biasa ngawaos ngawangkong ngabas wartos nu atos-atos bade nepangan salah sawios milenial Sunda. Sampurasun lampet. Ngawas ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadaya dur abah nu jauh di permulaan nu anggang di padesaan anu dumuk tetap ranganak di lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Bade nepangan di kanca mitra sadaya masih dina ngawaos muhun ngawaos ngawangko ngabahas wartos anu atos-atos. Sejuk, seger, buger, seger, pokoknya sagala rupi anu raraosanana mata memandang hararejo ieu disebut hejo lemok teh hejo anu kacida pisan menarik kanggo ditinggal. Nah kan samitra sadaya dina edisi ngawaos anu ayeuna baris nepangan salah sawios acara atanapi kegiatan para pupuhu penggiat pariwisata di Kabupaten Garut. Di antawisna aya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Janton didinya para pupuhu anu kagungan hotel, teras pupuhu anu ngokolakeunana bakal ngararempel. Dina raraga milih pamingpin milarian pupuhu kanggo PHRI salajengna. Mojang jajaka anu garaga hakang teteh nu saroleh mak bapa anu waloya nini aki anu jalembar rezeki paranjang yuswa. Ieu parantos caket ka wewengkon anu baris dianggo kegiatan musyawarah cabang Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia PHRI. Janten aya babala gembugan kanggo naon kanggo milih pamimpin nu enggal di PHRI. Sate acana urang nepangan salah sawios penggiat pariwisata di Kabupaten Garut. Cobi uning ngapali ditu. Antep sing nungguan. Emang enak kerjain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kanca mitra sadaya tos teu bireuk deui. Tangtosna sabudereun Kabupaten Garut sang sakitarna mah. Upami ningal rarai mantena pasti nebak. Ieu mah cenah Pak Oga. Mantap. Sanes Pak Oga kade sok gak. Oh iya mah bos konstruksi lain ayeuna mah. Ieu teh penggiat pariwisata. Namina Akang Rijal Samres. Leres, Bang. Nah, iya. Kang Ijal. Wartosna ayeuna Perhimpunan Restoran bade mucak. Mau. Kumaha eta teh tos duwi ka mana persiapanana sana? Insyaallah alhamdulillah wilujeng enjing ya Kang Sadayana, Bang. Nuhun ya. Persiapan sudah hampir 100%. Kita tinggal breng aja. Musproplum. Muscap, sanes muspropunten. Muscap sampai HRI. Saurna bade milah ketua enggak? Tos aya Nu daftar teh aya 7. Aya 7. Mung anu lebet ke persyaratan daftar ulang mung hiji. Eta ngaranna calon tunggal, guys. Jadi calon tunggal alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ya acubahnya ku PHRI anu enggal ayeuna bade dibentuk. Nanti Pak Haji Deden tapi telepat mah nu ngauihkeun. Oh, berarti calonna teh mung tunggal teh ku Pak Haji Deden anu kagungan ieu lokasi ya. Kagungan Rancabang Risau. Rancabang Risau. Kanca mitra sadaya nu upah mitra acan uninga ieu Abah calik sareng Kang Rijal di palih mana ieu teh di Rancabang Resort. Salah sawios kawasan bukaan atau napi wewengkon anu dibuka kanggo wisata, nginep, rekreasi, refreshing, raos pisan. Bener, Raos pisan. Kang Ijal hatur nuhun sate ancana sapertos biasa di konten ngawaos, ngawangkong ngabas wartos nu atos-atos aya challenge. Kanggo nerjemahkeun atau napi ngalarapkeun babasan suku. Aya istilah
geletuk batuna kecebur caina. Naon eta tah? Kirang langkung Kirang manawi. apa? Geletuk batuna kecebur caina. Sehingga nama bakal pas gitu. Oh. Mojang jejak anu garagah kang teteh saroleh mah Bapak nu waluya ini aki anu jalan rezeki paranjang yuswa atos aya di rohangan kanggo kegiatan musyawarah cabang Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Di tempat ieu bakal milarian pupuhu anu baris ngokolakeun kumaha PHRI kapain. Sateu acana sapertos biasa ngawaos ngawangkong ngabas wartos nu atos-atos bade nepangan salah sawios milenial Sunda. Sampurasun. Sampurasun lampet. Luar biasa. Dupi kakasih teh saha? Modus. Aduh kakasih lagi nyasar bapak. Nah, kakasih teh upami orang Sunda harus jenengan. Oh, Kakasih teh saha berarti jenengan. Biasa oge dupi. pangkeun. Wasta pun Kris Monika Putri. Wasta Plun Kris Monika Putri aku mararantesnya orang Sunda ngaran Jerman. Ieu disebut milenial teh. Dari Neng geus. Dina babasan suku kampung aya istilah mau ngamuk gajah mata. Aya siku si wulu-wulu. Pernah nguping teh? Teu acan nguping. Oge aya babasan suku kapungkur geletuk batuna kecebur cai. Abis mau ulang ya Allah. Tak eta teh disebatna babasan Sunda. Aya siku si wulu-wulu aya mau ngamuk gajah mata teh eta teh huru hara. Ya, jadi ada sesuatu situasi anu rasa kaya naon bancang pakewu. Jadi suasana nu teu paralungguh. Upami geletuk batuna kecebur caina eta ngantos hasil misalnya kieu urang antosan kumaha geletuk batuna kecebur caina hasil tina musyawarah cabang PHR gitu lenggelis Ternyatanya Abi ternyata kirang sanes kirang paos teu acan oh tak acan parantos lagi kan milenial gaduh tugas diajar leres bisa koma nitip kudu reueus nganggo bahasa Sunda kudu reueus belajar konten-konten Sunda di antawisna nengkah manteng di channelna ngawaos ngawangkong ngabas atas cobi ajakan milenial anu OTW subscribe milenial jangan lupa tong hilap pokona kurang kedah tiasa ngelestarikan bahasa Sunda kedah tiasa walaupun di zaman milenial komo urang generasi muda kedah reueus kawano tina bahasa Sunda jika bebasan, pupu, paribasa sareng sanes tong hilapnya nonton di channel YouTube-na ngawaos cek aing ge da anak abah mah geulis bener di mamana ge perceka sebenarnya mah ieu pantes lamun dijadikeun anu ka hiji aduh kusaha nya ku calonna